Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawi Tumbal Panampi. Sirawing Tumbal Panampi. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut laku mapai rundayan carita. Tandangna Jawara pilih tanding nu ketelah Sirawi. Sirawing Tumbal Panampi. Lambaran lalakon kahirupan Jawara kakoncara nu tandang makalangan taya karingran. Ngumpes kejahatan nanjirkeun bebeneran demi katengtreman katingtriman balarea. Sirawing Tumbal Panampi. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing Tumbal Panampi. Lamping pasir nolong kawin, taya jalan bisa disorang, gunungna ngajegir kepatilur, manuk mapang caana berang. Sirawing Tumbal Panampi. Naskah Yasana Yater. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dari Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangan, taya mega ngahalangan. Gumulung rasa kabunga, rasa hari wantas ilang. Dagelingan jago nu taya tandingan. Asihna kasama nanjur ngaran Sirawing harita. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing Tumbal Panampi. Suara Karawang 103,2 FM. Sirawing nyelang heula ngareret ka tukang kalebah Kartika bari terus nyarita. Kartika. Nya cek akang oge. Jelas ieu Ki Durbala jeung Ki Darmaji teh, heuh. Nya keur mabok kitu yeuh. Maranha duaan teu wawuheun ka akang. Nyahan ye ditanya oge nya teu nembalan. Kalakah mencorong bae ka akangnya. Tetap cicing di dinya nya Kartika. Tapi Kartika penasaran hatena. Bet hayang ngabuktikeun langsung ku sorangan. Gancang harita lumpat nyampeurkeun, terus ngadeukeutan nyampeurkeun bari nyarita. Kang Darmaji, ieu abdi Kartika. Manya Kang Darmaji hilap deui ka diri abdi, Kang. Tapi Darmaji teu malire ka Kartika. Sorot panon tetep ditujukeun ka Sirawing.
teu beunang di bejaan taeun teh cek akang ogen tadi kumahanya teu wawuheun ka sasaha ayeuna mah. Aduh bingung ieu mah yeuh nying hareupanana yeuh. Kartika kajurung ku hate anu panasaran harita langsung nyamperkeun ka Darmaji maksud marek ngarangkul Darmaji. Tapi leungeun Darmaji meta ngahantem kana dadana Kartika. Bangkieun Kartika ngabangkieun ka tukang bari ngagero nahan ka nyeri. Si Rawing nyekelan leungeun Kartika. Cicing cek akang ogen kumaha ieu teh cicing Kartika. Sabab Ki Durbala jeung Ki Darmaji ya dina kaayaan lain sawajarna dina waktu ayeuna teh. Jadi benang diteungeul tuh nya. Coba lamun cicing mah moal nepikeun ke benang diteungeul ari taeun teh Kartika. Cicing heula nya. Cicing tanggep akang. Cicing ditukangeun akang maksud teh. Keun akangnya anu bakal nying hareupanana. Mabok loba teh nginum cai wahangan jiga nama ieu mah yeuh. Kartika jadi yakin ayeuna mah kana kaayaan anu karandapan ku Darmaji anu jadi salakina. Bet jadi rembay panon Kartika dina waktu harita. Sabab aya tepung jeung anu jadi salaki bet kitu kaayaanana. Da disebut ngaranna oge moal wawuh meureunnya. Beda sorot panonna siga anu etan dengan kuring mah. Hayang nanyakeun be ka andi kaduaan yeuh, andi kaduaan saha cik? Saha andi kaduaan teh? Ki Durbala jeung Darmaji teu narembalan. Ngan duanana dina waktu harita terus ngalengkah maju ka si Rawing. Itu. Aduh. Ih, nya atuh ieu reujeng napok meureun ieu. Loba teuing dahar kulit buaya jiga na teh ieu mah yeuh. Nepikeun ka teu wawuh ka minantu sorangan. Ki Durbala mah poho deui ka si Rawing teh aya. Poho deui ieu teh. Nyebut ngaran si Rawing sababaraha kali, malah beuki liar sapasang panon Darmaji jeung Ki Durbala. Meh dina waktu anu bareng, Ki Durbala jeung Darmaji harita maju narajang ka si Rawing. Mokaha panarajangna oge ngagunakeun kekuatan sapinungna lir upama anu kasandingan. Si Rawing oge geus teu bisa mikir lila naon anu jadi sabab marga lantaran pangna Ki Durbala jeung Darmaji kitu kaayaanana. Sabab ngarti tata gerak anu dilakukeun ku Ki Durbala jeung Darmaji mangrupa panarajang anu ngabahayakeun pikeun dirina. Sadar kana kaayaan, si Rawing ngajorelat bari terus metakeun jurus-jurus ilmu silat anu kacangking ku dirina. Ayo lawan. Akhirna geus teu bisa diponah deui. Di eta petempatan lumangsung tarung tandingan, si Rawing dihurup ku Ki Durbala jeung Darmaji. Tata gerak jeung panarajangna Ki Durbala katut Darmaji memang bener-bener boga karep pikeun binasa ka si Rawing. Atuh Kartika jadi bingung jeung salempang hatena. Bingung lantaran kudu kumaha nulunganana. Salempang sok sieun di antara salah saurang anu keur patelak aya anu kudu jadi korban ngalayang jiwa. Si Rawing anu kawilang berat mah sabab dirina kudu mampu nyalametkeun diri dina harti ulah nepikeun ka cilaka ku panarajang nu jadi lawan. Tapi dirina oge sekaligus teu bisa males narajang sok sieun nyelakakeun Darmaji atawa Ki Durbala. Atuh puguh we tarung teh jadi henteu saimbang.
Bala ejeng Durmaji terus ngarangsek kudaya panarajangna anu teu mere senghapan ka Sirawing. Lamun seuk Sirawing tacan nyangking ulin Jatiruhun. Iraku teu bobor karahayuan. Sabab memang panarajang ti dua lawana lain panarajang atah-atah. Estu duanan oge mimbana ajen tahapan ilmu silat anu geus susah pikeun diukurna. Sirawing luncat pindah tempat dina jarak anu cukup anggang. Delila terus nyarita deui ditujukeun ka Ki Durbala ejeng Darmaji. Edun, bet jadi bayangan kieu Ki Durbala. Maknya kami nantu make jengrek maehan segala rupa. Aduh, yang. Ari Sugan teh minantu bae anu sok memusuhan kami toha teh. Tapi ieu mah geuningan sabalikna. Iya Darmaji kadang ingsun wong Pandawa. Bet ngamusuh ka kuring teu apal ka Kartika. Apanan eta teh pamajikan di dinya Darmaji. Apanan sok dikekepan hei. Sirawing teu bisa loba ngumbar caritaan sabab katingali harita Darmaji ejeng Ki Durbala pada ngagerem bari terus maju deui narajang. Malah dina narajang nate make tata gerak ejeng kakuatan nu leuwih rosa batan tadi. Nying harepan Ki Durbala pikeun Sirawing memang teu pati sabara berat lantaran memang geus bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangartina. Tapi ngalawanan Darmaji kawilang berat. Sabab dina waktu anu kaliwat oge iwal timetakeun jurus pamungkas ulin Jatiruhun anu disebut Tunggal Pancerasa. Kartika anu ngabandungan kana rumangsungna eta kajadian mau jadi tagihur hatena. Kumaha petananya lamun teh mah Kang Rawing nepikeun ka cilaka atawa Kang Darmaji anu cilaka. Nyaan teu sangka Kang Darmaji bet jadi kieu kayanana. Tah dilinglungkeun kitu jiwana ieu teh betapa leun ka dari aing geuningan. Sedangkeun Sirawing dina waktu harita nangtukeun sikepna upamangan ukur nyingkahan wungkul panarajang lawan geus tangtu dirina anu bakal ripu sabab beuki lila panarajang lawan tetela dikira sabae. Ayo lawan. Panarajang Ki Durbala nu leuwih teu heula dibendung ku Sirawing bari ngasupkeun teunggelanana kana puhut cilik lawan nu diharep sangkan Ki Durbala rubuh. Solontot harita nyolontot Ki Durbala tacan oge Sirawing bisa narik napas anu bener. Darmaji geus maju deui narajang kapaksa Sirawing mapag datangna panarajang lawan dipendung ku sapasang leungeunna. Jadi dua nana pada malunur ka tukang balukar tina bantrokan dua kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Ki Durbala jeung Darmaji tetela teu beda ti bagong mogo atawa macan bayangan eueuh kacape sigana teh malah
bangun anu tengah rasa naon-naon tutas bantro kakuatan jeung Sirawi. Terus harita ngarangsek deui maju narajang ka Sirawi. Sirawi ngarahuh jero hatena, puguh bisa bae manehna metakeun jurus pamungkas tunggal pancerasa tina ilmu jatiluhun. Ngan upama nepikeun ka bantro kakuatan Ejen Ki Durbala, dina waktu dirina ngagunakeun eta kakuatan jurus pamungkas. Sok inggis Ki Durbala teu kuat, nu akhirna nepikeun ka hanteuna. Dumasar kana eta tinimbangan, Sirawi tetep be jadi kadeseh deui bae. Puguh dina tarungna memang teu bisa bebas sapinuhna. Dina harti metakeun kakuatan sakumaha nyinghareupan musuh anu sabenerna. Da sasatna ieu mah atuda nyinghareupan jalma anu keur linglung jiwana. Sirawi luncat deui ngajauhan, malah harita ngadeukeutan ka lebah Kartika bari terus nyarita. Urang kapaksa kudu kabur ninggalkeun ieu petempatan Kartika. Sebab lamun akang terus nagen ngalawanan Darmaji jeung Ki Durbala, sok ingis akang ka pohoan, nepikeun ka tarung tutumpuran. Terus aya nu jadi korban. Tuh, rugi sarele ya meureunnan lamun akang paeh. Saraswati boga anak moal aya bapaan, jeung akang oge betah keneh hirup deui. Lamun Ki Durbala nepikeun ka hanteuna, geus sarua deui. Akang dipaseaan meureunnan ku Saraswati, malah terus minta diserahkeun. Bener teu? Ayeuna komo lamun Darmaji anu nepikeun ka hanteuna, meureunnan Kartika teh jadi rande deui. Jadi kumaha atuh ayeuna maksud Kang Rawing teh? Puguh abdi oge bingung Kang Rawing. Kudu kumaha gasan nyingharpan ieu kaayaan ka? Sabab Kang Darmaji jeung Ki Durbala teh bet siga anu dilinglungkeun geuningan ka. Kartika neuteup ka Sirawi, paneuteub anu pinuh ku rasa kasalempangan. Anu matak cek akang oge nya. Ayeuna mah mending keneh urang tinggalkeun ieu petempatan, urang kabur. Ulah dilawanan Kartika. Akang yakin ieu teh geus kaasup daerah Pasir Panamping. Jadi ku enak kitunya urang kabur Kartika nya. Darmaji jeung Ki Durbala meh dina waktu anu bareng dina waktu harita ngalengkah deui maju nyampeurkeun ka Sirawi. Tuh tingalikeun Kartika. Eueuh ka nyeri jeung ka capek sigana teh nya. Jelas ieu mah ieu aya anu ngamudi jiwana nya. Ki Jaraspuki teh meureunnan. Hayu urang lompat nyai. Tapi Kang Rawing, ieu Kang Darmaji teh pantos penaka. Pira kuku urang ditinggalkeun deui Kang. Dah rese udah ka deui tuh datang geuningan. Awas mundur Kartika. Sirawing kapaksa ngacodelat awakna bari nyurungkeun Kartika sangkan ngajauhan. Sabab harita Darmaji katu Ki Durbala maju deui ngarangsek ku panarajangna. Sirawi pancuh dina tempat anu rada anggang, neuteup ka Ki Durbala jeung Darmaji anu harita leungiteun lawan, lantaran Sirawing luncat lepas naker mangsa nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Geus eueuh deui jalan ieu mah yeuh teh. Kapaksa deui bae ieu mah yeuh. Lumpat salah. Nagenan di dieu dina harti ngalayanan ieu dua mangkeluk geus tangtu diri aing anu bakal rugi malah bisa-bisa cilaka. Hampura ieu mitoha nya. Wayahna lamun ngajahjer di ieu petempatan yeuh. Sirawing nyarita kituna teh bari jeung seuri sarta ngomong ka dirina sorangan. Ki Durbala jeung Darmaji terus maju deui. Sigana teh henteu ngarasa capek, naker terus tanaga jeung kakuatanana.
Nu penting Sirawing kudu ajal binasa ku dirina. Itu cek parentah anu ngagerakeun jiwa Ki Durbala jeung Darmaji. Sirawing kukuh dina tangtunganana, jurus pamungkas Udin Jatiruhun nu disebut Tunggal Pancerasa, ajeg nangtung teu ngawangun pasangan dina sikep anu sampurna. Jeleng. Dua jirim harita geus maju deui narajang nyata Darmaji jeung Ki Durbala. Sirawing nuges museurkeun kakuatan tanaga lapisan marangan kana jurus pamungkas Tunggal Pancerasa. Leuwih ti heula nakis datangna panarajang Ki Durbala anu memehkeunna kana anggota badanna Ki Durbala geus ngegero bari ngajengkang ka tukang, liur upama anu didorong ku kekuatan anu kacida rosana. Ki Durbala rubuh ngebebengkang dina lemah. Buka suara Karawang. Sedengkeun Darmaji anu maju harita maksa terus ngarangsek ngalawan geter kekuatan anu teu katingali anu mager kana tangtungan Sirawing. 103,2 FM. Ki Durbala ngagero hayang maju hudang deui, tapi sirahna terus ngulaheg teu usik deui. Sedengkeun Darmaji saperti karandapan dina tarung ti heula ngalawanan Sirawing. Waktu Sirawing dua leungeunna disidakepkeun dina luhureun dada, bari terus dibuka disurungkeun ka lebah lawan, ngajadikeun badan Darmaji oge ngajengkang ka tukang. Jengkang. Jadi deui. Darmaji terus mundur ka tukang sababara lengka, tapi memang bandel. Lil upama aya kekuatan anu ngabanding bae, harita maju deui malah leuwih bayangan batan tadi. Sirawing anu keur ngagunakeun jurus pamungkas Tunggal Pancerasa nu memang museurkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna, harita bener-bener meh nguras sakabeh kamampuhanana. Darmaji ngajengkang pikeun anu kadua kalina, malah ayeuna mah geus teu bisa ditawar deui, ngegedebut namru rubuh maring lemah. Darmaji saperti anu kungsi karandapan ku dirina, mangsa patelak ijen wewesen ngalawan Sirawing, nambru rubuh kapidara. Sedengkeun Sirawing oge dina waktu harita jajari jegan, sirahna karasa berat sarta dadana karasa nyeri. Leng celat cileng. Aya jirim anu anyar datang ngajorelat datang ti tukangeun Sirawing. 4 kali runtuyan panarajang teu bisa disingkahan deui ku Sirawing, kena pisan kana anggota badan bagian kalemahanana. Puguh Sirawing dina kaayaan keur teu pancen ingetan balukar nakar kakuatan. Sirawing ngagero nambul rubuh nangkuban. Jirim nu anyar datang bener-bener teu beda ti setan gerakanana. Sirah Sirawing didangheakeun, cinggir kenca katuhu asup kana liang ceuli kenca katuhu Sirawing. Kituna teh bari dina kaayaan sapasang leungeunna ngagaleter. Sirawing dina kakuatan panungtungan memeh teu inget di bumi alam bisa ngarasakeun geter kakuatan aneh tina cinggir anu asup kana dua ceulina. Dituturkeun ku ayana inuman anu kapaksa pikeun diinum ku manehna. Daek teu daek kapaksa Sirawing nginum eta inuman, dituturkeun ku terus ngalenggerek kapaehan. Jirim anu anjar datang nulak cangkeng, nangtung gigireun awak Sirawing anu rubuh teu usik mali. Saha anu wani-wani ka pasir Panamping sarta kumawani nangtang kana kakawasaan si Jarasuki ngandung harti.
kudu patuh tunduk jadi abdina. Ayeuna rasakeun ku maneh rawi, sanajan luhur ku ilmu jembar ku pangabisa, moal mampu sia deuleu pikeun nying harepan ilmu dewek dina waktu ayeuna. Tetela nu anyar datang teh Ki Jarasuki geningan. Ki Jarasuki datang tur ngayakeun tindakan memang dina waktu anu hade pisan, mangsa si Rawing teu panceg kawaspadaan, anu akhirna bisa beunang kuruntuyan tenggelanana. Malah Ki Jarasuki geus bisa metakeun kakuatan aji panutup pancer jeung racun pangobah jiwa ka si Rawing sakumaha anu karandapan ku si Banteng Wulung. Darmaji jeung Ki Durbala masih dina kaayaan ngalempreh teu empes-empes. Ki Jarasuki terus ngagero bari ngagupaikeun leungeunna ka tempat anu poe di mana tadi dirina datang. Coba kaluar ilaing Santana, Gempar. Ieu nu ngaran si Rawing ayeuna nasibna teu beda jeung anu sejenna deuleu euy. Ngeunah teuing lamun paeh kitu bae. Tapi nu jelas tanaga jeung pangartina bisa dimangpaatkeun ku urang. Kaluar gancang hade Santana, Gempar. Corak celeng. Dua jirim datang nyamperkeun ka Ki Jarasuki anu tetela talian kajaba di Santana jeung Gempar. Santana ngacungkeun jempolna ka guruna bari nyerenge seuri terus nyarita. Hebat nyaan Ki Guru, lain bantrak-bantrakeun pangartina. Si Rawing teh mah bener-bener lumpuh ya, teu bisa nyanggap kuliah Ki Guru. Gempar dina waktu harita neuteup ka Ki Jarasuki kudu nurutkeun kana karep jeung kahayang mah nu ngaran si Rawing leuwih hade di ala jiwana dina waktu harita keneh. Teu lila Gempar terus nyarita ka Ki Jarasuki. Ki Jarasuki, si Rawing jelas bakal ngabahayakeun pikeun pihak urang. Batan engke jadi bibit berwit panyakit. Leuwih hade ayeuna keneh paragatkeun nyawana Ki Jarasuki. Kitu ari jalan pamikiran kula mah. Ki Jarasuki ngareret ke Gempar terus nembalan bari teu weleh seuri nandakeun hate anu bungah jeung ngarasa reueus ku elmuna. Nu tetela geus mampu nundukeun si Rawing. Kitu ceuk pangrasa manehna. Gempar, si Rawing teu ngabahayakeun deuleu euy. Ingetkeun, nasib si Rawing teu beda jeung si Banteng Wulung katut anu sejenna. Sabab si Rawing oge ayeuna teu leupas tina pangaruh kakuatan aji panutup pancer jeung racun pangobah jiwa. Malah kahirupan bakal leuwih geunjleug lantaran si Rawing bakal makalangan nebarkeun tindak laku kajahatan. Urang teu kudu capek metakeun kakuatan jeung tanaga sorangan. Bener teu Santana? Teu salah Ki Guru. Jadi andikan teu kudu ngarasa salempang ku kaayaan si Rawing Gempar. Sabab jelas ayeuna si Rawing geus ditunukeun tur dilinglungkeun jiwana saperti anu sejenna Gempar. Gempar ngan ukur narik napas panjang, sanajan hate mah kurang panuju, puguh hatena mah panasaran. Hayang dirina langsung anu mateni ngalajiwana si Rawing. Nu jelas mangrupa musuh satru kabuyutanana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sedengkeun Kartika anu geus leupas tina rasa kakagetna ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian, maju nyamperkeun ka lebah Ki Jarasuki. Sabab jeung Santana mah kungsi manehna teh tepung, malah diwanohkeun ku Darmaji anu jadi salakina. Ki Jarasuki ngareret ka lebah Kartika anu keur leumpang nyamperkeun. Santana, eta awewe teh pamajikan Darmaji anu ngaran Kartika nya. Lumayan keneh awak namanya bisa digunakan dina harti dimangpaatkeun diri nanya pikeun ngaladenan jeung ngabaturan dewek deuleu euy.
Urus ku maneh Santana. Sangkan nepikeun kamilu ka urang tur ngabdikeun diri ka dewek deuleu euy. Santana tembong dina waktu harita ungeuk bari seuri leutik. Memang ngarti kana maksud caritaan anu jadi guruna. Beres Ki Guru. Kuring ngarti kana maksud caritaan Ki Guru. Memang si Kartika kudu diurus kalawan dimangpaatkeun dirina pikeun jadi abdi satya Ki Guru. Malah sekaligus pikeun batur hirup Ki Guru nya. Kituna teh Santana dina waktu harita bari terus lempang mapag kadatangan Kartika. Dua tetepan harita bantrok. Kartika neuteup ka Santana nu harita geus aya di hareupeunana. Kartika miheulaan muka caritaan. Santana, acek bener-bener kaget ajeun teu ngarti. Nah geuningan bet aya kejadian kieu ieu teh. Sarta kunaon Kang Darmaji, bet jiga anu linglung geuningan. Santana nyerenge seuri, teu lila terus nyarita ngajawab pananya Kartika. Henteu kudu kaget acek Kartika. Memang ieu tempat anu disebut Pasir Panamping mangrupa tempat di mana kuring bubuara jeung anu jadi guru nu katelah Ki Jarasuki. Jadi lamun kitu mah anjeun kaasup jalma anu jadi cukang lantaran pangna Kang Darmaji nepikeun ka kitu nya. Bener acek Kartika. Kang Darmaji, Ki Durbala, malah si Banteng Wulung, kitu deui ayeuna si Rawing, memang geus jelas. Jadi abdi-abdi satya guru kuring nyata Ki Jarasuki. Jadi ku ayeuna kitu leuwih hade acek Kartika milu ayeuna namanya jeung kuring. Pikeun ngabakti ka Ki Jarasuki guru kuring. Kahudang amarah Kartika sabab jelas ayeuna mah ka Bandungan. Yen Santana teh jadi muridna Ki Jarasuki. Mangrupa dedengkotna jalma jahat anu nyangking Pasir Panamping. Kartika lain wanita lemah. Tiba heula geus diatik jeung dibingbing ku Nini Iswari. Sanajan nepikeun ka henteu jucung pangartina, tapi kadienakeun elmuna ditambahan ku Darmaji anu jadi salakina. Teu matak aneh, mangsa kahudang amarahna sekaligus kahudang kawanina. Henteu ngarasa seber hate sigana teh. Kurang ajar. Tega maneh ka lanceuk sorangan Santana. Lanceuk sorangan nepikeun kadilinglungkeun jiwana. Tapi maneh lain ngabela anu jadi lanceuk. Kalau kamu suruhkeun lamun kitu mah demi kepentingan anu ngaran si Jarasuki. Santana memang geus nyaho. Yen Kartika teh mangrupa pamajikan Darmaji, nu saeutik gedena memang ngawasa ilmu kesantikaan. Malah kawilang ilmu silat Darmaji nu diturunkeun ka Kartika. Geus henteu kudu make ucak aceknya ayeuna mah. Ye Kartika ye, daek milu syukur, teu daek tangtu bakal dipaksa. Sabab guru kuring Ki Jarasuki mengpeung katarik hatena sarta butuh nu keur maturan jeung ngaladenan dirina. Leuwih hade na milu, geus henteu kudu miharep di Darmaji nu memang geus kitu buktina Kartika. Ngadenge caritaan sarta ningali sikep Santana sarupa kitu atuh puguh be pikeun Kartika beuki nguntab amarahna. Kurang ajar. Maneh bener-bener geus lain manusia deui Santana. Wajar lamun kitu mah kuring dina waktu ayeuna ngadu jiwa jeung Andika sia. Betawa hartina hirup oge mun saukur neparkeun mamalaka sesama. Setan sia kurang ajar. Leuwih hade aing ngadu jiwa sia. Ya. Kartika maju narajang kalebah Santana, tapi tangtu be Santana henteu cicingin. Sokomo ayeuna mah dirina geus maju jauh dina hal ilmu silatna. Sabab di antara sakabeh murid jeung anggota Karaman Macan Panamping, iwati Santana nu leuwih diperhatikeun dina hal neuleuman ilmu silat ti Ki Jarasuki. Kartika memang geus kapangaruhan ku geteran amarah. Sigana teh lali di temah wadi, geus teu mikirkeun deui kana kasalamatan dirina sorangan. Harita terus ngarangsek maju narajang ku jurus-jurus ilmu jonggring salaka warisan Darmaji anu jadi salakina. Sok sanajan eta jurus teh kakara tahapan dadasarna wungkul.
Ki Jarasuki harita katingali ngadeketan kalebah Ki Durbala ejeng Darmaji anu masih keneh pating galoler dina kaayaan masih keneh tacan pulih kasadaranana. Ki Jarasuki metakeun leungeun ka tuhuna, meber dampaleungeunna tur ngageleter sarta ditujukeun kalebah Ki Durbala bari nyarita. Sorana kadenge jelas ku gempar nu ningalikeun kana naon rupa anu dilakukeun ku Ki Jarasuki. Udang Andika, lain waktuna ayeuna kudu ngagoler beakeun tanaga. Lir upama aya geteran kakuatan tanaga gaib anu mampu mulihkeun kana kakuatan ejeng pangacian Ki Durbala. Harita katingali Ki Durbala ngulisi kudang. Ki Durbala ngorejat hudang, ningali kalebah Ki Jarasuki, langsung harita diuksila bari nyembah, teu beda ti prajurit karajana. Cicing heula tiup di dinya maneh. Ieu saurang deui, Udang Andika. Geus waktuna kudu pulih kakuatan. Hayo, Udang. Dampaleungeun anu meber tur ngageleter teh harita ditujukeun kalebah Darmaji. Seperti anu karandapan ku Ki Durbala, kaayaan Darmaji oge henteu beda. Harita terus ngorejat hudang, diuksila bari nyembah, tutas nyaho didinya aya Ki Jarasuki. Ki Jarasuki ngalenggak seuri, suka anu lain di kieu na hatena. Sabab tetela kakuatan elmuna bener-bener mibanda keampuhan anu hese neangan tandinganana. Kitu ceuk pangrasana Ki Jarasuki. Bandungan ku maneh gempar. Dewek lain ngan ukur ngomong deuleu euy. Engke mah lain ngan ukur abdi-abdi satya deweknya anu bakal nyembah jeung hormat teh deuleu euy. Tapi sakabe jalma nu aya di Tatar Sunda bakal ngahormat ka diri dewek. Dewek anu bakal jadi rajana di Tatar Sunda. Jago-jago pada mabok, lain mabok lieu, tapi teu inget ka dirina lantaran tunduk ejeng patuh ka diri dewek. Duta Suara Karawang 103,2 FM. DSK ajang goyang Karawang. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Tumbal Panampi. Lamping pasir nulung kawin, taya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat tilur, manuk mapang caangna berang. Dina tekad makalangan, tumpes segala durjana. Horeng jawara sajati, katentreman harita ngadadak ayah. Si Rawing Tumbal Panampi. Naskah Yasana Yater. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna, taya mega ngahalangan.
Para kanca sadaya, wilujeng kantun, wilujeng